Oh, hadim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa alil baitihi kiram. Wa ila hadrati khususan Nabi Allah Hidir alaihi salam balian bin Malakan. Wa ila hadrati khususan Sultan Auliya Syaikh Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirruh. Wa ila hadrati khususan Syekh Salim bin Syamir al-Hadrami. Wa ila hadrati khususan Syekh Nawawi bin Umar Tanara Banten. Wa ila hadrati khususan Syekh Khalil Bangkalan Madura. Wa ila hadrati khususan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari wa khususan Kiai Haji Ahmad Baqi wa khususan Azzalani radhiyallahu anhum. Wa qarallahu dunubahum muslim wa qurahim bil barakatimul Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari ieu tah hiji pasal bibayanil istihalati eta nya bibayanil istihalati halna tetep dina mertelakeun jadi pindah rupa wal mutahhiri jeung anu nyucikeun al mukhili anu mindahkeun rupa aladi ari anu perkara yathuru anu jadi suci ieu ladi wa min babin wa ari ieu anu suci min babin tetep eta tina bab qatala wa qaruba qatala jeung qaruba ayan ko tegasna bersih iladi wa yabra'u tegasna bersih iladi minan najasati talna tetep tina pirang-pirang najis salasun eta ya tilu. Ahadu hari kahijina tina nu tilu al-khamru eta arak bigori tayhana tetep teu make harapta wa ya jeung ari khamru jeung ari arak kulu muskirin eta sakura-sakura anu mabok anu ngamabokkeun anu matak ureup walau minna bidil tamari jeung sanajan anu ngamabokkeun eta nabi dil tamari eta tina persanana korma ay minal matruki tegasna tina anu ditinggalkeun minha tina tamar korma hatta yastada hatta sehingga tasada ieu nabil ieu persan awil qasabi atawatina tiwu awil asali atawatina madu aw ghairiha atawaliyana kabeh muhtaramatan anu dimuliakeun kanat buktina naon al-khamru eta arak wahya jeung ari muhtaramat atur dimuliakeun alati usirat alati ari anu eta arak usirat anu diperes ilati biqasdil khaliyatin kalawan disejak jadi cuka awala biqasdi atawa henteu kalawan disejak sayun naon awilati atawa arak asal meres kena ieu lati saha al kafir jalma kafir amla atawa henteu dimuliakeun wa ya jeung ari amla alati eta arak usirat
anu diperes yalati biqasdi khamriyatin kalawan diseja jadi arak. Wa kana jeung bukti al asiru sa al asiru anu meresna eta jal musliman tajalma Islam. Wa yajibu jeung wajib iraqatuha naon ngabahekeun arak adir. Ina izing dina nalika usirat dina nalika barobana usirat mana usirat kaluhur tah. Diperas ya. Qabla tahaluli dina samemeh jadi cuka. Ida taholalat di mana-mana jadi cuka eta arak binatsia ku awakna ya arak. Aimin goiri musahabatin tegesna henteu bari direjenganana hiji ainin hiji ain paya mangkare eta ari hamru arak tahirun eta suci liana elata karena sanyanyana elatna ana jasatil iskaru nganajiskeun nana itu anu matak ngawureukeun mabok eta wa qad zala jeung halna yakin leungit itu ngamabokkeun liana lasiro karena sanyanyana persanana galiban dina galibna la yatakhallalu eta henteu jadi cuka itu meres ila bada tahamaru anging dina sabada jadi arak heula. Panjang tik dilah palawalam nakul maka lamun teu ngomong kaula bi taharati kalawan suci la ta'adzara maka tangtu heser ittihadzu khali eta naon nyeun cuka minal khamri tina arak wa wajeng ari itu khalun mana khalun tanya halalun eta halal ijma'an kalawan mupakatna ulama wa yaturu jeung suci naon dunaha wadana itu arak ma'aha sarta arak wain golat ngawain golat jeung sanajan ngagolak ngabudah eta arak binafsa ku awakna eta arak hatta sehingga irtafaat mudal itu bodah watana jasa jeung jadi mutanajis biha kalawan arak mata lawasa naon basehna anu ngotoranana itu ma paukoha kana luhureun arak bigoiri golyan kulian ngagolak atau ngabudah kulian niha kulian arak mindan niha tina wadahna itu arak panjangnya lah lumayan berjajar tak 5 7 obat nah, kamari beres roes nyaritakeun perkara anu mata kabatalkeun kana tayamum sabariji cenah nu ngabantah kabatalkeun tayamum teh hah ayat 2 ayat 3 baca atuh geura ayat 3 kahiji perkara nu matak ngabatalkeun kana wudu kadua murtad katilu nyangka ayana cai lamun tayamumna karena teu aya cai marita aduh lelesnya saya ting astagfirullahaladzim satuluina ki musonib nyarioskeun dina pasal perkara anu asalna haram eta. Jadi suci atau anu jadi suci tina pirang-pirang najis gitulah. Asalna perkara teh najis itu jadi suci itu.
Jadi anu model naon nu kahiji ahaduha nu kajenon al khamru eta arak. Anu kasebutkeun arak sek di dieu waya kulu muskirin. Jadi sebutkeun arak teh perkara nu mantak ngamabokeun. Jadi mantak ngamabokeun arak kitu nya. Sangu ngamabokeun arak. Sebenarnya aya arak datiyah manawiyah kitu nya. Ayeuna aya pokona mah lamun kulu muskirin harumun teh ninganan sakur-sakur perkara ngamantak ngamabokeun itu haram. Anu maksud ngamabokeun di dinya teh naon? Matak teh eling. Itu, matak teh eling. Teh inget ka Gusti gitu. Model yang ngasebutkeun bodoh. Katanya anu sieun bodoh teh nu kumaha? Contohna naon Abu Jahal Abu Jahal teh hiji jalma anu pinter Abu Jahal teh. Sodagar, bangsawan, ahli strategi, ahli hukum disebut Abu Hakam. Kunaon ngaran Abu Jahal? Kusabab boga ilmu, boga pangkat, boga jabatan, boga titel, boga kakawasaan, boga pangaruh, tapi manehna teu apal ka Gusti Allah. Ya, disebutnya bodoh. Jadi bapak bodoh. Jadi sok sanajan berenel pangkat, gelar, profesina, wah ayeuna sohor jalmana, hartana melimpah. Sakira-kira teu apal ka Gusti Allah mah disebutnya bodoh Gitu. Lain pinter bodoh. Tapi cenah eta kan gelarna sakolana ge luhur. Heuh, teu apal ka Gusti Allah mah anger bodoh. Eta Abu Jahal kurang kumaha, tadi disebut Abu Hakam kan ahli hukum. Sebut jadi Abu Jahal. Mata anu kasebutkeun jalma pinter teh nyaeta jalma nu apal ka Gusti Allah. Gitu. Nah kayaknya sekolah mudah-mudah sekolah laluhur tapi tak apal ka Gusti Allah, wah bodoh ya anger. Gitu. Nah, enak kulu musyirin harumun perkara nu kababokeun itu haram. Mana ngamabokeun ini matak teling. Jadi ngudag-ngudag perkara naon wae anu ngajadikeun urangna teling haram. Atawa anu ngajadikeun batur teling haram. Gitu. Model pelet haram teh, Sep. Nah, nama ke haram mah jadi teling baturna. Awewe jadi teling nu kuduna eling ka Gusti Allah teh ya inget we ka Asep. Ya? Atau panasepnya padahal mah teh teu meunang teh. Jadi urang matak nyelakakeun berarti. Nah eta. Urang matak nyelakakeun, matak teling jadi urang nyieun teling ka batur. Tadoraka teh. Nu kuduna eta awewe teh inget teh ka Gusti. Terus jadi inget teh ka urang, inget ka Asep ayo. Rek sare inget wae, rek dar inget wae cek paribate urang inget teh inget. Ka Gusti Allah teh inget anu nyieunna. Hah? Nah eta ngajadikeun haramna teh gitu. Pelet para belau, para hayam nyapnya butuh amang sakarung. Mahal. Jadi pangna diharamkeun teh matak teling. Perkara matak ngamabokeun ge itu haram. Aya cek di dia kumaha? Kulo muskirin tanya. Wahya jeung ari nu sebut arak kulo muskirin sakur-sakur perkara anu matak weureu. Arak sebenarnya mata kur naon wae teh disangu itu ya mata lieur katanya. Apa tadi umumna arak teh cainya bentuk cai umumna mah gitu. Bentuk arak. Walau mina bidil tamarin jeung sanajan eta nu ngamabokeun eta tina persan korma diperes ala caina dipermentasi. Tong boro gitu. Pernah limus limus diparutnya limus enak saya limusnya anu limus kita jarot nate dengan segina teh limus diparut limus asak diparut dibobot persalat caina diantep jadi arak gitu simpen fermentasi
Itu kan limus nama nah ya, tapi ini menjadi arak nama model ieu peuyeum tak ada tah peuyeum ya sok peuheur nih kan itu kadang-kadang bisa jadi arak itu lewat teh jadi arak jadi cuka kayak itu nanti itu iya model nyen cuka tina cau mangala cuma mangala diwejek diperes gitu tah gitu sedangkan jadi cuka tapi memang jadi cuka jadi arak heula gitu entah pabarnya nyen arak sama ada bejaan masih di ya si ditaruh itu kan di uyup kasih kan pukul-pukul hayang cager hayang eling dah hayang liur babarinya teling model anu ngaramat gitu ngamat kan teling karena ngaji ceng dan nyenteling dan nyenteling ngabari gitu. Mata kepada yang ngamat ya emang mengharamkan ngamat gitu nah sama jadi teling mata eling mah teu naon mata eling jadi orang diajar teh kudu supaya bisa eling ka Gusti ingat ka Gusti gitu jadi kasupan jurig jadi sok sanajan eta kormanya korma yang enak korma teh diperes diwejek gitu diperes nah gitu. Jadi arak mata kamabokeun jadi intinya korma teh mata kamabokeun ya tak lieur nganduka tah liurna korma jeung liurna kocobong nu kasami nu hanteu hah ngalaman gitu nyobaan teh aya gitu nya maksudnya asap nyobaan kan liurna kocobong teh liar ku kocobong liar ka awewe liar kocobong liar pokoknya perkara mata ngamabokeun mata ngaliurkeun nah itu katanya haram itu najis itu nah dia mah arak cenah mata ngamabokeun teh sakur-sakur perkara ngamabokeun kasupkeun kana arak kagolongkeun minal matruki tina anu di tinggalkeun minha tina eta korma hatta yastada nepi ka teas ya eta naon tina persan korma adanya awil kasabi atawa tiwu bisa tiwu oge tiwu diparut sakaya jualan nih nama tiwu tanya di China di Uyup tiwu ala China diparas difermentasikan itu jadi arak bisa lewat jadi arak jadi cuka gitu nanti awil asali atawa tina madu diolah bisa jadi ngamabokeun najis nah amun keur jadi ngamabokeun nama goiriha atawa liana tiwu liana cuka lain naon nya mah tomat eta tina buahan anggur pugu anggur mah kayak anggur merah nih difermentasi tomat itu tomat dia bisa tomat karena naon pernah nyobaan teh limus gitu nya keur ngabudah kita peuheur ngabudah peuheur eta kumaha we arak entak arak mah bikin lila teh bikin alus aya 60 tahun ratusan tahun nya kungsi gaduh teh payeun teh sabotol arak putih nah teh ka mana teh eta pergi ngurut saya pakai ngurut pakai ngurut arak putih we na tinggal mana lap deui nah can ya can ngadamel deui bisa sok ngadamel eta tina ieu ngadamel teh tina lahang kawung kantos Agung nyanak lahang kawung eta kana botol disimpan dikubur ngabledug gitu batu dia lempikan gitu batu teh kaceleng eta jadi gas tah nah itu saya itu pakai ngurut eta minyak urut
wa gairu atawaliyana kabeh ya tilu muhtaramatan eta anu dimuliakeun anu asana alus gitu mulia di dinya teh model anggur panasana mah halus sih dahar kita naon itu ya diperas ala China difermentasi jadi arak jadi najis itu arak nama tina naon wae eta mah anu berbentuk arak kana tila khamru bukti naon itu arak tina naon mah eta mah awal mula naon asal mula asalna arak nama bentuk nama tina naon wae arak rek tina bubuhan rek tina naon anu penting ka ditu jadi arak gitu. Tah eta arak nya bila mana disimpen robah eta arak robahna eta arak teh naon ida takhalalat binafsiha jadi cuka dinafsiha ku dirina tanpa aya nu nyampuran teu kasupan keusik-keusik acan itu dimana jadi cuka jadi suci itu moal jadi liar moal ngalir kan paling jadi nyengir asup itu anak mantaknya nggak ada macuka tina cau mangala cuma masak diperas cairnya disimpan akhirnya nggak mudah itu jadi arak heula teh jadi arak heula terus kayak itu kalewat teh jadi we cuka ngana teh gitu ngan lamun mah eta wadah atawa eta cai teh kaasupan naon wae eta terjadi eta itu jadi tetap najis ya mana arak lantaran dia kudu dirina ulah kacampuran naon-naon aimen gerin musahabih bati dan sahabate tegesna tina henteu bari direjengan di teu nu marengan eta nah muhabati ainin hiji ain naon wae teu aya nu asup kana eta wadah nah keusik nah kupu-kupu nah cak-cak sugana naon wae pokona mah mutlak eta arak jadi cukan teh ku dirina teu dirobah-robah teu dinaon teu diolah-olah deui dalam eta arak diolah jadi cuka lain kudatna lain kudirina robahna tapi emang robahna jadi cuka teh ku dipaksa nah itu mah najis anggap eta mah dan nu jadi suci teh di mana jadi cuka kudirina gitu. Tah di mana-mana eta arak kan arak teh najis ya arak itu najis jadi cuka kusorangan jadi cukana teh aya nu maturan min gaire masabatin teh ainin hiji perkara teh aya nu marengan teh nu ngahijian naonna pok keusik bona paya mangka eta arak tahiratun eta suci nah babari ngada mah cuka liana elata karena sanyanyana elatna an najasati nganajiskeun teh nyatal iskaru eta anu mata kureuna itu jadi ku sabab terus jadi cuka di mana-mana eta arak jadi cuka jadi weureu teu henteu tah makan teh anu nganajiskeun teh mata kureuna perkara anu mata kureuna najis jadi kemata aya kalimat kullu muskirin haramun perkara nu matak ngamabokeun itu haram itu naon bae mun matak ngamabokeun mabok ku pangkat mabok ku harta mabok ku banda mabok ku awewe mabok ku itu dia haram itu oke nu ngatak ngamabokeun itu najis oke perkara nu matak ngamabokeun najis naon wae eta mah lain wae nganukur arak nah jangan sanggup kayak ya mata kamabokeun najis dahar liwat loba teuing nepi ka wah ieu kamarkaan paribasa itu ya teh meunang itu barang dari kode akut atur gitu makanya kan udah cukup ku halal barang dahar teh kullu mimma fil ardi halalan thayyibah teh gitu dalahar cenah fil ardi
fil ardi anu aya di bumi ieu halalan anu halal thayyiban anu halus. Aya kira-kira mata panyakitan maka urang Allah ge dicara. Iya da umat daya halal ngan lamun di dahar ku urang mata kambuh penyakit teh jadi haram ke urang mah sebab jadi penyakit. Jadi naon perkara oge nu mata ngajadikeun penyakit haram. Da ku Allah ge dicara. Gitu. Ngarokok teh makruh ngan lamun mata jadi penyakit mah keur diri urang bisa jadi haram. Naon sabab da dicara pacek Allah gitu. Cukup ku halal kudu anu halus gitu. Jadi ya alatna gitu pangna ngajadikeun ngajadikeun weureu ngajadikeun mabok teh di najis teh ku anu ngamabokkeunana najasatil iskaru teh eta nu matak weureuna najis teh ai sakira-kira geus leungit nu matak ngaweureukkeunana mah anu matak ngamabokkeunana mah jadi cuka teh arakna nah eta mah jadi suci teh najis teh wa qad zala jeung halna yakin leungitna iskaru leungitna ngamabokkeun yakin ieu teh matak ngamabokkeun lianal asyiro karena sanyanyana meresna gitu nya diperas kan eta galiban dina galibna la yatakhallalu eta henteu jadi cuka meres ila ba'da tamari ila ba'da tahamuri angin dina sabadana jadi arak heula jadi cuka jadi arak heula. Iya, naon ya misalkan teh cau mangala diperas, diperas terus caina disimpen dina rantang atau baskom. Rek naon rek nyen cuka judulna teh. Tah, memeh jadi cuka teh pasti jadi arak heula. Itu. Jadi arak heula memeh jadi cuka. Kumaha cirina jadi arak? Palalam nakul maka lamun teu ngomong kaula bitaure kana sucina la ta'adzara maka tang tu hese cenah eta kada naon nyeuna cuka minal hamratin arak eta wa jeung ari cuka halalun eta halal Isma'an kalawan mupakat ulama rembugna para ulama musyawarahna para ulama jadi cirina masih kene arak gitu itu diantarana ya panaina misalkan tina cumangala lah cumangala diperas caina disimpen gitu nya di wadahan karena perkara nu suci disimpan tah bakal bijil budah teh bisa nyarita teh pernah meraktekeun gitu ngabudah tah ngabudah kene mah teu meunang tah kan eta jadi arak kene beueur diangse teh ngabudah tas beres kencelang herang kumaha cai itu nah baru ada jadi cuka lamun keur ngabudah kene mah jadi arak itu golak cenah gitu maha sarta arak wa in golata jeung sanajan ngagolak kita ngagolak teh ngabudah binafsia ku awakna atarak abijil budahata irtapaat maka modal arak biji tina wadah teh mun dina rantang na baskom cai persan sumangala atau persan limus atau persan naon we nah besok ngabudah gitu bijil budah ngabudal modal budah nate irtapat keluar watana jasa yang jadi mata najis eta kan najisan eta biha kalawan arak teh mata alawasa naon baseuhna anu ngotoranana itu mah itu budahna itu najis lah budahna oge model isuk-isuk kiih
Cikih teh ya budahan kan isuk-isuk teh eta. Cikihna najis, lamun dina balong gede. Nah ulah. Cer teh ngompol isuk-isuk teh urang sareta ngawur tah budahan. Budahan apa aya cikihna mesti katempo da ka hiji jeung cai balong. Tah mun aya budah teh budah eta najis. Mentak dijauhkeun gitu. Cer ge di dinya cikihna pencampur jeung balong. Jeung cai balong, cai kula. Itu. Tapi budahna mah aya tah budahna teh najis. Cai teman teh da ngahiji sareng nu ieu cikula gitu. Tak disingkahkeun heula. Cenah leungit budahna. Itu arak itu budah najis. Dina cuka dina naon dina wadah meres cau mangala, caina disimpen lami-lami ngabudah, takeur ngabudah eta berarti jadi arak. Seep budah orot. Nah, lewat muncul cuka gitu. Praktekeun geura. Tong diuyup keur ngabudahna. Diuyup ke lieur geura teh nyawa kulon teh nyawa wetan ge. Gitu. Ama ida takholalat. Anapun di mana-mana geus jadi cuka ieu arak bimusahabati ku direjenganana hiji ain wa ilam tu asir jeung sanajan teu napakan ieu ain pitah lili dina jadi cukana ieu arak kahosatin seperti di alungan kesik palatat huru maka henteu jadi suci itu arak litanajusiha karena mutanajisna arak ba'da takhaluliha dina sabada jadi cukana eta arak bila ini kalawan ain alati anu mutanajis alati tanajasat anu mutanajis yalati biha kalawan arak qabla takhaluli dina samana jadi cuka. Kumaha cenah eta wadahna teh cai anu dari peres. Eta cau wadah cau mangala teh diperes di ala caina terus disimpan caina teh dina baskom. Rek nyen cuka ieu mah tina naon tina cau mangala. Apek teh ngabudah cau mangala teh berarti keur jadi arak tah. Di alungan naik kesik konsep teh lung ngeuleuh kesik itu sagede nage kesik lung tah lila jadi we cuka kumaha cenah lamun kitu tah pamaida taholalat bi musahabatil ainin amaida taholalat anapun di mana-mana geus jadi cuka ya arak bi musahabatin kalawan direjengan anu merengan hiji ain hiji perkara wa ilam tu asrada sanapan tenapakan pita lili dina jadi cuka na eta arak kahosatin seperti di alungan kesik lung kesik teh kana wadah baskom wadah cai wadah peresan cau mangala teh ya diasupan kesik terus sudah jadi cuka kumaha cenah lamun kitu tah palatat huru maka teu jadi suci najan jadi cuka oge eta mah kusabab aya nu marengan aya nu ngarejengan tapi kumaha eta najisha karena mutanajisna eta arak bada tahaluliha dina sabada jadi cukana eta arak bil ain ku ain nya aya kesik teh sok sanajan eta kesik teh teu ngajamin jadi cuka jeung henteuna gitu cuka kesik diasupkeun aya kadenya itu mana dak jadi cuka jadi henteu cek bari ku kesik eta teh terjadi nampakan lah tengah bantu karena menjadi cuka kesik teh kan mah diasupan tah najan jadi cuka na oge eta mah najis eta mah gitu najan jadi cuka na oge eta ulah aya nu ulah diasupan ulah kaasupan tutup sing rapet
Itu. Aya marek diasupan naon cukana rek nyen cuka jeung supaya sengit malati asupan kembang malati. Itu ibaratna teh nya. Ngabudaya asupan kembang malati. Ya, terus budahna beak maka jadi cuka kekeh najis. Itu. Nah, cenah make kekeh najis. Cek tadi pala tathur maka teh jadi suci cenah. Najis berarti jadi suci. Teh kusabab aya nu marengan teh aya nu asup. Teh geusik rek naon kana eta wadah teh. Dan namun ku sorangan mah ku arakna teu aya nu nyampuran robah jadi cukana teh. Nah eta mah baru suci eta. Eta. Wasaniha wallahu a'lam bishawab.